Dek, kunaon, Dek? Iya sih, Dede pusing. Pusing mah tuh, cium gerak. Kumang boleh pasti cager, Dek. Boy. Hayam, boy. Naon, Pak Hayam? Urang ebol nih, boy, kuduaan, boy. Mung teuing aing. Goblok sama hawak yang kesarangan we tah, tuh anjing hayam mah. Anjing mah balai ieu mah. Balainya. Jang, terus dibagi rapot sana nih. Ya enggeus satu dit urang mah. Urang mah enggeus. Sanu nanya ka maneh sadit goblok, aing mah teu nanya ka maneh dasar budak. Rapot urang mah halus atuh. Rapot mana jeung si Jawa halus teu? Anjing sombongnya wa. Nilai rapat urang mah dit goreng kabeh. Nah, asin nyebut banget aing goreng, aing mah nanyakeun rapot goblok. Tunggu pisi. Rada geos ya mah budak. Le, urang teh hayang usaha, tapi usaha naon le, bingung. Emang beja boga modal sabaraha beja? Saeutik le. Saeutik teh sakumaha beja? Da kudu jelas atuh. Saeutik le, saeutik. Pokokna mah lah 100.000 lah. 100.000 mah beja, belikan we aqua gelas atuh. Terus? Saya nggak diinum. Gelasnya pakai baramen. Persabar. Ujung otak. Kunaon sih datang-datang kamu-kamukan? Lieur dan kurang ditolak deui ku awewe. Matakna atuh boga beungeut teh seuseuh kujang. Tong kitu atuh dan. Yeuh dan. Goreng-goreng oge urang teh ciptaan Allah dan. Hampura atuh jang. Kebae atuh jang goreng patut oge, nu penting mah baik hati dan kerja keras insyaallah. Insyallahnya dan. Loba nu daekeun. Lain, insyaallah beungeut sia tetap goreng goblok. Oh, Dede diperkosa. Diperkosa aku sehari mana dilawan teu? Henteu da ngeunah. Geus lila teh mandi. Maneh mah kadon kangeunahan, kusaha sok jujur. Teu kusaha, geus teu kudu apal. Nah, maneh siga nu sieun kaboga urang lain pelakuna. Teu horeang teuing yang kaboga maneh mah. Nah, aku naon kitu? Nu penting mah bobogoana gede, nu kaboga maneh mah leutik. Heuh sih, da emang leutik. Berarti maneh pernah jeung kaboga urang. Ai sia goblok jadi mah aing labu tolol anjing budak teh. Hade kan wa urang nyimpen motorna kebut. Hade ngebut teh bagian dari ibadah. Wah, nu bener wa, ngebut teh bagian dari ibadah. Makin ngebut makin deket maneh ka Gusti Allah alias modar goblok. Wah, urusan modal mah kumaha banget. Paling banget maneh heula nu kudu modal mah. Ini kita ngacang goblok. Dan, Naon gar? itu garek nanya ke Dadan. Ari si Dadan keur letik hayang jadi naon? Urang mah gar, cita-cita baheulanya hayang jadi penulis buku. Hayang jadi penulis buku, maca wae gitu bisa. Kos duwe bel ya. Sia togar anu ebel mah aing mah jadi penulis buku, lain pembaca buku, belagung. Oh. Penulis oge nya. Bener aing mah teu salah. Jadi penulis buku mah di kudu bisa maca. Iya. HP na anyar euy anjing polontong. Not hari mana nangan calon salah kita nu kumaha sih? Segan we atuh urang asup kriteria maneh. Kriteria Nya maksud urang teh eta not. mana mah ngomongnya teh betes kumaha yang jadi salaki aing. Yeuh nya kriteria urang mah
Ganteng, beunghar, loyal. Mobilna minimalna paling minimal teh cipik tuh bro. Anjing berat euy. Turbo meureun satenot lain tubro. Bae we lah yang tuh bro orang mah. Terus ya hiji deui imah minimal 4 lantai kudu aya lift di jerona. Aisyah nangan calon salaki atau nangan pesugihan goblok? Lieur. Sok bener wae ta eta maksud urang teh pesugihan. Ujang, bebek Ujang. Wewe putus dong ka bumi hujan. Naik naon ka dieu? Nya naik angkot atuh Jang. Hah? Naik angkot. Supirna lalaki awewe put. Nya lalaki atuh Sujang. Putus. Kurang sia aja lo ngajak putus. Ujang mah tidak suka, Put. Pacar Ujang diantar ku lalaki lain. Pergi kamu dari sini. Kunaon sia bako? Pergi. Rujit bako. Dek, kunaon, Dek? Iya si Dede pusing. Pusing mah tuh cium gerak kumang boleh pasti cager deh. Hanya sih Mang Bule. Bener deh aslina Cingsok atuh. dia. Bener Mang Bule. Dede teu lieur deui. Cik atuh ieu leungeun Dede keur carangkeul ka beneran. Pang ciumkeun. Bener cager Mang Bule. Teu carangkeul deui. Aya hiji deui Mang Bule. Naon deh, sok kumang boleh orang cium gerak meh cager. Yah, Dede kan nongtot bohong. Anjing sudah tai goblok. Aduh kan mentejang mau dijual teh. Peit. Peit man. Itu si budak, Dek. Kamana si budak tinggal si budak. Cuekin asap tong ditinggal. Nah, mana geroan orang? Anjing, saha nu ngageroan maneh. Dan sadit euy, motorna alus anyar. Menang meuli di mana eta? Eta jang, dek ngejemput ka Bogo balik gawe. Si anjing, ditanya ke mana, ngajawab ke mana. Tah, Dan. Nu kieu tah, nu bertolak belakang jeung sinetron teh. Maksudna kumaha Jang? Oh, Dan. Ari di sinetron mah tukang ojek jadi kabogo. Ari si Sadit mah kabogo jadi tukang ojek. Nya orang juga pemain sinetronnya. Lah, orang ditlah lah. Anjing.